Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Berari ngomong dia diberi harodokil dengan pegawaian hese ya tiru teh saya mengagetkan wae betuker ada teh ulang-ulang teh mikirin pegawaian. Ari mana keur ngalamun anaon atuh misalkan anteng teuing gitu. Buku ya teh kemikiran pegawaian ya teh lah. Emang lu sebenarnya maneh gawe naon atuh? Ngajar ayeuna teh. Emang ngajar di sekolah mana gitu? Ngajar dong. Dasar koplak sia mah. Geus ayeuna mah kieu, maneh yang gawe mah milu ka urang atuh. Hayu lah, gawe di mana teh? Di rumah sakit jiwa. Terus jadi naon di rumah sakit jiwa mah? Atuh kan loba meureun pilihanana oge. Lain ngan saukur jadi tukang sasapu atuh meureunan. Jelema model urang mah teu tamat SD acan. Bingung. Terus ari hayang maneh jadi naon atuh? Jadi dokter mustahil. Jadi perawat semawona. Jadi sapam gitu we. Tapi ki aya hiji lowongan anu henteu ngutamakeun pendidikan jeung pengalaman gawe. Oh, pasti jadi OB-nya. Lain eta oge anger kudu make ijazah jeung pengalaman gawe. Oh, katanya jadi naon atuh? Hiji anu geus jelas bakal ditarima tanpa persyaratan, tanpa ijazah, tanpa pengalaman gawe. Tah, jadi naon tah? Kira-kira jadi pasien.